Dulur-dulur, sebelum video ini ditonton, jangan lupa di subscribe dan like. Tentunya di share ya dulur. Dulur. Oke, dulur-dulur. Barang layang jangan. Kemangok. Nah dulu kalaresan orang menuju aya di salah satu tempat kesenian di Tasikmalaya, salah satu lagi Orang seniman. seniman karena kurang sadaya ayeuna dulu di pemuda menuju hoyong tepangan silaturahim ke orang-orang seninya. Nah, aduh lagi sama naon eta nih? Iya kan, kalaresan ka orang seni jadi kedahangan ya. Sok cipake. Nah, kita itu dulu tong lami-lami ayo kurang ngobat. Sakral naga. Jiwa seninya tinggi. Nah dulu kewenya terus di tempatnya orang ngobrol-ngobrol lagi. 2 hours later. Oke dulur WD sarang tilu pemuda. Baheula. Nah dulurnya ayeuna abdi tiluannya seueurnya ngarempel. Wih deui painten di acara na bongkar. Pami bongkar teh ngabongkar ngagali informasi tentang karya-karya kebudayaan. Nah kalau resan ayeuna nuju aya di tempatna Kang Anas. Enas. Tepuk tangan buat. Nah Kang Enas kalau resan ieu mah alat musik tradisional Sunda. Paintennya kalau resan nuju sareng pala putrana. Ieu teh putra leres. Alhamdulillah. Oh, Putra Bibi. Putra Bibi mohon nya sawargi-warginya gitunya. Nah, Kang Nas satu nuhun atos ngapaparinan waktosnya katilu pamuda baheula nya sareng tempatna painten. Ka dieu painten. Oh, nah Kang Nas abi teh nguping-ngupingnya memang Kang Kahid ieu tos Kang ieu teh saha? Kang Anas. Kang Anas. Oh, Kang Anas dulu hapunten. Sok tipe wae. Tipe wae Kang Anas. Lalu ieu teh anu sebagai sesepuh di dieu. Anu nyepeng Sanggar. 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 Sanggar sakral naga. Gar sakral naga teh tos kasohor Wes. di Tasikmalaya teh. Mantap Alhamdulillahnya. Pami dulur bade aya acara nikahan, acara sunatan, hajatan gitunya hajatan anu aya hoyong aya musikna nya sholawatan mauludan. Aisor abdi pribados mah mending nu kieu. Nah. Gitunya tradisional urang teh kedah memulai kebudayaan Sunda gitunya. Ke painten alamatna aya di jalan ieu paintennya Kang. Di jalan naon ieu teh namina? Di Kampung Petei Jaya. Kampung Petei Jaya. Pokoknya sindang ka dieu nya. Dulur Kang Anas ya aya nu bade ditareskeun ka abdi. Aya mah ngobras santai gitu nya. Soalnya seri karena non alat musiknya tah ieu kan tina bambu naon teh mangna sing namanya teh ieu teh Bambu mun di dieu mah atuh awis surat. awi surat awi surat sanes awi urat sanes awi surat Kemana surat wae? ieu surat Surat biasa. biasa. Surat cinta. oh surat cinta tah ieu lur Namina teh naon? namina Namina Celempung. celempung talur ieu namina alat musik Sunda celempung tuh Pami ieu Kang? Gong gong tiup. Gong tiup. Siga sang kakal. Nang kakacik. Ciku Kang. cara main aku makan Kang. Haleui. Tarik. olas Luar biasa. Ya cocok kangge ngagu Bas. pasta aja lain Bas, pan urang mah modern, otak saya ngenalkeun gitu budaya Sunda. Gitu. Da pami eta Kang anu di Ieu mah Celempung. Celempung. Oh. Eta tapi aya nu Celempung. Oh, main nama kieu. jadi yang menang Ayo, no, bisa. Bisa nih,
Jadi tanah. Karinding. Oh, karinding nu kieu ngalit. Mun mali. Cobi kumaha main yang ngopi kak. Cobian. Alah, talurnya. Jadi ngeunaheun nya. Dina awi bisa jadi alat musik. Luar biasanya. Pokoknya mah urang selaku urang Sunda wajib kudu ngamungeule budaya Sunda. Aya hiji deui nu tos teu asing tah. Asing tah, ieu. Tah, cobian. Ini mah masih apanya di alurnya. Neng sana mina? Ning sana mina teh? Neng. Oh iya Mei. Oh iya. Asok sami asok main musik kieu nya. Cobi. Cobian. Aduh. Sok asa hoyong wih kalem urang. Sok. Alah. Para ase. Alah kana mana? Wanci dina urang rek patembong. Alah, paso sore. Paso sore. Tas sekap. Raoseun nya. Painten pami teteh ge nya neng sok Saya sami putra amang ieu, putra amang Anas. Karinding oge nya nyapangna. Karinding. Nah, painten Kang Anas nya tadi alhamdulillahnya hatur nuhunnya atau nepangkeun. Nah, ieu teh latar belakang Kang Anas gitu nya. Kan biasana pami ayeuna teh zaman modernnya Kang. Tapi Kang Anas painten oge pala putrana gitu nya pertama gitu hoyong karena seni Sunda gitu teh latar belakangna teh kumaha gitu. Mohon. Atau napi aya turunannya. Aya turunan atau napi ka mama. Mohon. Kumaha tah, Mang? Hari keturunan mah teu aya kan. Mohon. Abdi saparakanca panten kana ieu musik budaya Sunda lamun mulai nya ngalestarikeun. Istilahna mah tos janten kewajiban panten. Laras. Mohon urang selaku orang Sunda wajiblah urang mulai budaya Sunda ngalestarikeun. Mula dugi ka saparantos dicanak ku batur sampai urang riweuh gitu. Sami. Sampai kamar kedah ieu. Laras. Kedah Kedah ngalestarikeun. Kang Anas eta latar belakangna Kang Anas pengen sejarahna kunaon hoyong kana alat musik Sunda teh das pamit teh ku urang Sunda nyalira usaha deui paetennya mohon ai Kang Adul tiasa teh Sunda ieu masuk Inggris wae ieu mah Biasa pamanyarios mah. Semuanya. Menikmati unggul abi. Nikmatinya. Tapi resep sami itu. Resep Karena Sunda. Nemawi abi sumping ka dia ge. resep ai Kang Ujo aduh tos kieu Ya setelah ya tuh ya senang gas juga. Kian santang. Kian santang. Ya pastilah abi resep sami Kang. sami tah pami abdi nyalirama Kang Anasnya Coba tacan ditaros. naon Kang Kahid resep mau namin hai tah pami abdi nyalirama salaresna mah abdi teh nya di kapungkur mah memang resep modern kan sapertos ben-benan karitu tah tapi tambih kapali dieu abdi tos gaduh putra nya ninggal putra teh kieu nya sareng urang teh Sunda teh ka mana gitu nya pas ninggal dina sosial media wah Sunda teh ieu mah kada diangkat kitu pami abdi mah Kang Ujo Kang Adul apa Kang Ana janten mulai we ayeuna painten sareng Kang Ujo Kang Adul teh hoyong mempelajari sareng melestarikan Sunda ai abdi mah kitu painten. Nah Kang Anas tadi kan awal mulana teh tina hoyong melestarikan kebudayaan Sunda. Nah, tiba-tiba Kang Anas terjun teras teh kumaha tos kapalang ancruh baten tapi memang resep dina jiwa Kang Anas gitu karena Dan upami kana ieu kan kieu. Upami dina seni kan abi orang Sunda. oh Nah urang teh Sunda heula atanapi Barat heula atanapi Arab heula kan. tah mohon Nah, ada abi ngambil prinsip Sunda heula. mohon Da abi lahir emang di Sunda. di Sundanya Tapi gitu. Maksud dina Sunda heula teh palinten upami
musikna ku alat musik Sunda. Bade lagu Metallica, bade selawatan, bade lagu Aryo ya. Di mana kenas melongan. Terus katalahannya Eta teh nyurup. Nyurupnya. Oh. Tapi gitunya Kala ari nyut. Nah, manglas nyurup teh naon? oh nyurup Nyurup teh cai atuh kopi. cocok saja. Oh, cocok nyurup. Jodoh pisan gitu. nyurup teh kopi. Lah nyuruput atuh. Beda deui oh nyurup jadi nyocoknya mangna. Iya. Emang Enak pisan Oh. gitu. Oh gitu. Jadi nyurup cocok gitu. Upami ayeuna lagu musik modern Mohon. tapi kan gitu nya. Mohon. Sami wae seni, Iya. seni budaya sami. Asan teh cocok mengalagukeun manuk dadali kan. Ngomong. Ya, upami ayeuna ku hadroh pangeran sami gitu kan. Asa kirang Ku hadroh. payu semuanya. Upami gitu. Kegerungan nih lagunya. Waduh kadali. Eta versi ieu nya underground. Aya bima modern ke bukurna tapi enak mah hoyong ngagelut melestarikan iya Kang. Siap. Janten gitu. Raosna gitu janten enakeun we. Soalnya aya nu kieu kan kesebatna unik ogen. Mohon. Gitu. Unik oge efek karindi efek musik gitar atau melodi teu tiasa nguber karena suara karinding, karena suara suling gitu. Iya. Mohon Dan suara anu Khusus. nah, ya. gitu, ciri khas alamna teh aya. Alamna teh mohonnya sakup maha Resep air. lah pokokna. Mohon. Sunda lah. Sunda Pride. Luar biasanya. Kitu painternya Kang Anas tadi alat musikna terus diuningakeun segala rutina. Nah, painten harapan Kang Anas. Kangge dulur-dulur Kang Anas disebatna teh ya teh. Kangge dulur-dulur sadaya anu di luar sana gitu nya. Harapan Kang Anas teh paintennya abdi oge sami gitu nya Til Pemuda baheula lagi. Nah, usna Kang Anas harapanna kumaha kana alat musik Sunda gitu. Harapanna mah hoyongna mah go internasional. Go internasional. Amin. Ya Allah. Siap, amin. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Dan harapanna mah ka ditu teh hoyong aya regenerasi. Regenerasi. Mohon terus. Numawi ya barangkali dilibatkeun ge ya. Mohon. Terus hoyong misalkan ayeuna aya ulang tahun Kabupaten Tasik misalnya. Mohon. Rampak Karindi. Oh, ambil aya ya. Oh. 1000 jalmi kan Jalmi. tah. Jadi Booming. booming, mohon harapanna gitu paintennya Kang Anas. Mohon. Iya, sekarang. Tulan? Kang Adul, kumaha? Iya, gitu ya bade tumaros. Mangga. Mangga. Ieu teh kan panginten gaduh pakempean ya paguyuban. Mohon. Manawi kumaha gaduh henteu? Alhamdulillah gaduh. Wangki harita tahun 2018 kaping 2 sasi hiji. Abdi sareng rerencangan oge sareng istri gitu. Ngawangun grup, nama grup lah. Nama grup. Hari nama grup mah abdi ngayekeun mah Sakral Naga. Ya, Oh, mengandung sakral filosofi ya naga. teh. Mengandung filosofi. Sakral Naga teh upami kepanjangan nama Sakral Naga mah Silih Wangi, Oh, silih wangi. Karinding Alam, Natural Galunggung. Oh, janten sakral teh singkatan. Mohon. Silih Sakral Wangi. Naga tuh Silih Wangi, Karinding Alam, Natural Galunggung. Lajeng upami dina bahasa Arabna Oh, Arab. satu hukum adil. adil. Adil-adilna mun. Karena kiam panginten Kiam. dina bahasa Arab. Kiam. Hari Kiam ya? tuh ngadegkeun. Oh, ngadegkeun. 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 Oh, Ra'na Kiam, bangun. Rahman, Rohim, Rozak, Rohman. Alna Allah. Allah. Panginten pamediekeun mah ngadegkeun hukum adil ku Rohman sareng Rohim pikeun ngaraih Rozak jeung rahmat ti Allah Subhanahu wa taala.
nagana na kuring gana nu gaib antara makhluk sareng nu gaib emang kedah gitu. Jadi intinya malah kumanya cerita sebenarnya luar biasa. Tak mohon ke Tikang Anas pointernya sapertos kitu. Nah abdi hoyong nguping. Ti AA, ti Teteh, khususnya kan generasi muda. Generasi milenial. Iya. milenial. Mau kenapa generasi milenial gitunya AA sareng Neng tapi hoyong miring ke apa gitu tah. Kumaha gitu tiba-tiba hoyong miring alasanana seperti kan biasanya mah pami Kurang kali tanya ayeuna mah kan seuna kan karena gadgetnya. Main ieu tapi mus neng ieu kan. Ayeuna mah kan aya gentung kan nya generasi tungkul. Autis. Artis gentung ya. oh iya Gentong ya. Bahasa lo gentung. Generasi tungkul. nah kumaha AA Neng bade diwakilan atuh ku ata nu bikeun Neng. Jadi janten hoyong ngalestarikeun budaya Sunda. Oh. Majengkeun. Itu ngajaknya Neng, ngajak ke rencangan sepada orang mengenal akutik Sunda gitu. Tapi ku era modern kieu teteh teu izin. Gengsi. Teu gengsi Gengsi gitu tanya. kan. Zaman ayeuna mah kunaon gengsi. Kan ari gengsi mah nya nanaon ge moal kacapai gitu. Wih luar biasa. Terus. Didoakeun Nengnya Kang Sadayana sing sehat selalu. Amin. Painten karirna sing lancar. Anu dipikaharep, anu painten hoyong kagapaina sing engal-engal gitu nya sapertos tadi Sunda go internasional. Kalasan abdi ge harapan teh sapertos kitu. Jantan di mana teh Sunda Pride. Orang Sunda. Ieu teh pun nyungkeunnya painten kangge menghibur dulur-dulur gitu, salagu gitu teh Kang Anas. Aduh, Makana Ari. ngiring lagu lah sok lah. Ari. Ngiring lagu nya. Kumpul suku aja aja. nyanyi. Sok nengnya. Naga. Sok neng. Sakral naga sok. Kita mah kaleresan ciptaannya Lira. Mohon. Wah, Alhamdulillah. kita nalira. Ciptaannya Terus Lira. ngaluarkeun single atau napi album? Iya teh neme single. Single. Album mah paling insyaallah dina pas ulang tahun hoyong gitu nya. Launchingnya. Antosan yang dulurnya. Panganten karena duka 8 lagu, duka 7 lagu. Luar biasa. Ciptaan yang sakral lah gitu. Karyanya. Karya sakral. Iya. Manawi mangga atuh. Siapa atuhnya Salah Mas orang di salah siji lagunya. laguna. Orang nyobain ngebian di ieu kan di. Kang Ujo tiasa kitu. Ayo biasa tuh karena Mas diajar namanya abi. Biasa nage nampak koko Biasa. karena. Ya tes tuh.
niis rasa kurang sadaya sakral naga hiji wadah kasenia sakral naga hiji tempat bahani isan niis hate niis asih jeung katresna niis raga niis rasa urang sadaya sakral naga hiji wadah kasenia sakral naga hiji tempat bahani isan niis hate niis asih jeung katresna niis raga niis rasa urang sadaya. Luar biasa. Nah dulur-dulur kita pangintennya di tilu pamuda baheula panginten jangan lupa subscribe, like, and comment tilu pamuda baheula kitu we panginten hatur nuhun bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.